lain memperjuangkan bangsa jeung negara Republik Indonesia nyana malah milu ke Belanda teu boga keyakinan tanu kos kitu boro-boro intelek boro-boro politikus kiai naga loba nu milu ke Belanda eta teu boga keyakinan tah teu boga keyakinan mah eta ku susu beleeh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Urang ibadah ke Allah teh perlu yakin eta ayat tilu ilmu yakin hakul yakin ainul yakin ilmu yakin ainul yakin hakul yakin kurang boro-boro datang ke ainul yakin datang ke hakul yakin ilmu yakin ge encan aya sebab tidak ngararaji ilmu tidak ngaji memual boga ilmu yakin ngan sakadar nyontok kabatur urang ngalalaga jelema nu teu yakin mah babari Eki Zaid ngala wudu biasa didelegeun kurang ngala wuduna beres atau keur mejeuna kaleungeun nyana tegor ku urang ngalah wudu kos kitu anggo daon sia mah kabeungeut teurak karak kaleungeun nanaonna leungeun heula karak beungeut cih jahing meneulekeun batur teu beungeut heula karak leungeun atuh sia meneulekeun doang ngaji atuh eta nu sok beungeut teu jahal juleungeun eta teh nyontok cara sia gitu teh aslina mah leungeun heula karak beungeut tas beungeut suku aju ka sirah eta kos kitu wudu mah deuleu hadisna ji bener teh udah sembarangan jadi aja guru kumaha tuh robah ku sia mun hayang bener sia menang ridho Allah leungeun heula karak beungeut aju suku aju sirah tuturkeun aing ji hadena ge aya mamang makana aing teh osok neuleuh-neuleukeun wudu beusi salah ayo leungeun heula atuh hadena mah leungeun heula ayo karak beungeut geus beungeut suku karak sirah beres alhamdulillah aing mun usia mah nu ngabenerkeun makana aing geus diutus ku Allah tita ngabener-benerkeun jelema tah eta jelema anu ngarobah tadi geus bener kada teu bener eta hareup teu boga yakin kitu ngaji mah moal boga yakin geus ku kumaha ge endahan alhamdulillah ngan hadena aya sia ka ini ka imah sia lah deuk mau bakakak aing sebab aing hatur nuhun jasa aya sia masyaallah mun teu kitu mah atuh aing meureunanan ka neraka waduh hadena aya sia teu dilalaga kalalaga teu boga ilmu yakin ngaranna oh eta keur carita wudu kuari keur carita akidah Aisyah bangunna ieu ngaji teu pararugu sok kasah sia ngaji lah aing mah daek ngaji teu daek henteu lain kitu aing mah deuk nanya bae sebab hirup urang kan aya dunia aya akhirat di akhirat supaya anu tanggung jawab emang sia nyembah ka saha tu ka Allah haji aya nabi akhir zaman saha itu Kangjeng Nabi Muhammad cak saha eta sia eta bae yang ngadengekeun ceramah-ceramah ki Pudoli Nur Jaya aing sok ngadengekeun we kos kitu tah sakapeung Haji Pendi sok ceramah teu sia mah ngadengekeun Haji Pendi molon nya mondok di mana ge salah
itu eta mangkat jeung kumaha ge nya nama meunang ngadenge-denge doang teu boga kitab aslina Kangjeng Nabi terakhir Asep Sunarya urang Bandung no bener sih tuh aya dina kitabna ge ngan teu dibawa bae gue yang kitabna kitab perwayangan ke aing unggal rajaban muludan kiai-kiai teh sok nyeritakeun nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad ngan aing teh nyawa dalil nama aing mah ngajina jauh emang ngajina jauh jasa bari ngadengekeun salah eta ganti kusya kayak aing mau kitabna kata waduh lamun ngadengekeun kiai-kiai kos kitu atuh sia ka neraka sebab eta pan kiai itu kiai amplop tah mah ih kiai mah asal tas ceramah yang amplop lain kiai juri tah mah ulah didengekeun tah kos kitu mah henteu ke lah urusan kiai jeung lain kiai na mah teh urusan nyana urusan amplop jeung lain amplop teh urusan nyana kan ieu peneranganna bahwa kiai teh bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad bener salah eta nabi akhir zaman mah Asep Sunarya diteruskan ku Asep Sunandar eta nabi akhir zaman terus ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Asep Sunarya Rasulullah jore kadenge nama ayo Masya Allah hadena aya sia ibu aing geus kolot aing mah ka Kangjeng Nabi Muhammad bae lain eta baca sholawat pan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ganti usia kadang ti kiai bloon tama kudu kumaha tuh atuh Allahumma sholli ala sayyidina Asep Sunarya wa ala ali sayyidina Asep Sunarya ye nuhun eta kitu mah aduh aing ngadena ya sia masyaallah nuhun kayak dikaji-kaji makana geus balanan ulah ka kapangi jeung Asep Sunarya aing bae lanan sia guguru ka aing kayak geus mantep kayakin aku aing diajak ka Bandung hirup kene ya tuh neangan mah nu hirup bari tah aja robah tah eta ngaranna can boga ilmu yakin can boga ilmu yakin eta nu kos kitu kakarak dina ilmu bae geus ngagelok ulah diajakan perang teman nu kos kitu mah ngagelok ujianana perang mah melalui keyakinan etik di zaman memperjuangkan negara Republik Indonesia kemudian maju ke hareup begitu kesergap ku Belanda tahan elak kedasi ku Belanda lalaunan dengan kepiawaian Belanda lalaunan ditahanan dibere susu dibere kacang dibere kebutuhan sapoe 2 poe 3 poe kamu harus tahu saya ini adalah untuk membangun negara Indonesia yang selama ini bangsa-bangsa Indonesia tidak punya naluri untuk membangun negara. Maka jangan dianggap kami dari Belanda ke sini itu untuk nyerang henteu pararugu. Apa itu henteu pararugu? Ya yang jelas kamu ikut dengan kami berjuang memperjuangkan Republik Indonesia, memperjuangkan negara Indonesia untuk kita bangun. Sebelum ada kami tidak ada jalan. Sebelum ada kami tidak ada jalan kereta. Sebelum ada kami tidak ada lapangan-lapangan di depan kecamatan. Dengan demikian kami ini ingin membangun negara Indonesia. Nah, kasih tahu rakyat tuh susu semaunya kamu ke sana bawa untuk rakyat. Kalau kurang nanti ke sini lagi. Perlu beras ada di sini, perlu gula ada di sini. Kami telah menyiapkan untuk kemakmuran bangsa. Ya, kamu saya utus untuk rakyat. Oh iya. Dicuci heula otakna ku Belanda. Nyana tercuci otakna belok ke Belanda. Lain memperjuangkan bangsa jeung negara Republik Indonesia nyana malah milu ke Belanda teu boga kayakinan tanu kos kitu boro-boro
intelek boro-boro politikus kiai naga loba nu milu ka Belanda eta teu boga kayakinan tah teu boga kayakinan mah eta ku susu belee susu naon ieu naon bae pokona lee mandak Jawara Tangerang ka Karawang atuh dibere susu aja lee eta beak hektaran eta gara-gara susu tah pan aju ka dinya tuh susunan susu naon bae tah kan teu boga kayakinan mah kos kitu cuci otak robah cuci otak robah anu mantak lamun teu boga kayakinan ibadah ka Allah atuh tereh geus tahajud sholli subatat tahajudi rakaataini Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran subhanallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gurusak naonnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu gurusak wah deres lamun gugurusakan doang lamun penampakan di hareup ngajujana make pocong bae bahaya ya Kos Kiai waduh kayak coba diterusin heula ghairil maghdubi alaihim waladdallin dadah ka pamajikanana Kak tadi lain keur salat salah paham ayo kan kunaon atuh emang Kakak can tadi kita tahajud gade kayak kukul salah paham emang pocong eta karena teu boga kayakinan moal beres tapi boga kayakinan mah Allahu akbar gurusak sepira gurusakan oh iya mau tuh biar gurusak ada yang muringkak bae datang tapi ka fil alamin innaka hamidum majid gurusak goblok sia aing makhluk Allah sia makhluk Allah aing manusia sia jurig aing keur nyembah ka Allah teh maha kaya maha kawasa maha mengetahui maha ningali teu kudu ku aing ku Allah sia dibalem sia goblok sia yes ini salat deui awas sia ngaganggu aing lupa sia salah ngomongnya na terakhirna itu boga yakin karang nah jadi ieu urang ngaji teh hayang tambah keyakinan ilman wa yakinan wa zidna ilman wa yakinan cak Kangjeng Nabi wa zidna ilman wa yakinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahli nar Kangjeng Nabi ngadoa zidna ilman wa yakinan sebab melalui yakin teger itu saya mau bilang di mana kredit saya nyawan teu haram aing keur ieu mah keur ngaji keur ieu ngadenge haram aju aing ngadengekeun di kiai-kiai nu kuari di televisi jacaknya na halal siapa yang mengharamkannya tidak ada itu orang yang mengharamkan itu salah aslinya halal sebab melalui kredit lihat orang jadi bahagia tadinya tidak punya motor dengan 500.000 dia punya motor tinggal angsurannya sebulan sekali itu sekarang mah tidak usah pakai DP asal ada KTP saja gampang kan belum lagi mobil jadi kan makmur berarti dengan kreditan ini untuk memakmurkan rakyat Jakarta ku aing mah mantak aing tadi nama ilu kanu ngaharamkeun ku aing mah aing ilu kanu ngahalalkeun tah eta teu boga kayakinan pan pingplan jelema kos kitu teh pingplan saya ngajina di saha di TV kadang-kadang aing mah ngaji di radio aing mah ngaji saya teu neuleuh ka guruna teu perlu neuleuh ka guru mah penting ilmuna dicaknya nage geus teu kudu neuleuh geus pokona mah asal ilmuna bae ku aing kaharti jasa kredit haram angel kamoga angel tah mah cak aing mah mendingan ngredit tah eta geus tercuci otakna teu boga kayakinan teu boga kayakinan tah jelema nu kos kari teh pingplan tah teh kos kitu Nggih mantak ngajina ge di majelisna di luar bae nu ngredit deket tukang sate bae ngajina eta teh akibat motorna kreditan mobilnya kreditan
Cenah kiai sok haju bae. Aduh emang kos gitu kredit. Ieu hayang boga ilmu yakin. Be mantap. Non kitab nu dibacana. Kumaha mimitina. Ketika aya jelema nganggap Fathul Muin eta adalah sampah, nganggap Fathul Wahab eta sampah, komo riad jeung takribat mah lain kitab buatan jelema ka manu kos kitu mah. Nah ieu urang robah kan set kaya kuna apa iya apa ente apa iya apa belok jadi BPKS. Jadi BMD, jadi Persib. Oh, kan? Badak urang ngaji teh ngadatangkeun keyakinan. Dicuci otak urang ku para wali-wali Allah. Ih kitab wali dibaca ku urang, didengekeun ku urang. Kan wali mah ngadoana lain yang sorangan. Jang kabehan wali mah. Urang mah ngadoa teh, ya Allah, ya Rabbi, sugihkeun abdi Gusti. Tatangga mah ulah. Urang ngadoa teh kitu. Abdi keur saingan dagang karung Gusti. Abdi bae Gusti order supaya ka abdi seluruh tukang karung mudah-mudahan pararae. Asa ngadoa sih kos kitu. Sudah pada ngadoa tuh beres na bagus itu. Wali malain jadi tumbal ya Allah ya Rabbi. Saat batur sarare nya karena kecapean urusan dunia dan lain sebagainya baik kantor, ladang, pasar dan lain sebagainya. Tapi abdi diberi anugerah ku Gusti hudang ti peuting Gusti. Hasil-hasilkeun pamaksudan tatangga-tatangga abdi. Hasil maksudkeun muslimin wal muslimat. Hasil maksudkeun jelema-jelema anu boga kabutuh Gusti. Keun bae abdi mah geus teu butuh dunia, abdi mah geus teu butuh nanaon. Abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ku kapasrahan abdi. Abdi mah kadahanan abdi mah mere tulung duit dan lain sebagainya. Abdi mah teu bisa atuh panghasil-hasilkeun maksud ditujukeun Gusti abdi boga babaturan ngaranna Juned. Eta ge hasilkeun Gusti, ai kitu mah aja pengen diulah lah sarua. Wah wali mikung da mah gos itu. Eta sarua bae jeung tadi. Henteu wali batetep kajeun ka musuh. Gusti si pulan teh ngamusuhan ka abdi tapi eta nya ku nafsuna lain ku jati dirina. Ketika nafsuna teu aya mah atuh jati dirina sarua meureun jeung jelema-jelema lurus. Gusti sanajan eta musuh tetep bae Gusti bere Gusti pituduh jeung muga-muga ku Gusti dibere mahmur kahirupanana ka musuh bae ngadoakeun beres. Kan ngeunah kahatena mantap kapanggih jeung musuhna anu pingplan nya nama teu kapanggih jeung anu gregeteun ka nya nama seuri bae mantap moal kalawan wali Allah mah naon capek ngalawanna capek sebabna nya nama teu pernah bendu teu pernah nanaon tetep bae ngadoakeun bae tah eta wali atuh ai kakur jeung urang ngalain wali ngaranna aya jawara teh mah kos kitu mah Gusti ieu order di ayeuna merosot Gusti. Apakah abdi doang apakah kabehan? Lamun abdi doang masalah geus, tapi lamun kabehan betapa tidak jujurnya Gusti. Bawa budak ka Gusti jebutkeun teu jujur. Di ku galedeg sia isukan wae. Aing ngutus galedeg. Hese teh anu yakin. Salat, wudu, haji, hudang ti peuting. Lamun urang teu boga yakin wal hudang. Urang kakarage sare teh setengah jam haju hudang kadorong ku hayang kieu. Oh, tas kieu teh deuleu jam 2:30 tadi sare jam 2. Wah, ieu bagus ieu. Paranti wali-wali solihin ulama jam sakieu teh aya kacai. Tapi aing isu puyang asane. Asana aing isu puyang ngajeun ku kumaha ge. Nu geus ge aing puyang. Lah moal lah tegana teh mending HSDB engke bae 3:30 ge aya keneh ieu waktu tahajud. Serep deui hek boro-boro tahajud 3:30 subuh ge labas. Udang jam 7. Masya Allah sugan teh 3:30 dia jam 7.
atau pura-pura keluar kosong ge salat tuh biasa we kesorban haji deh kopi ndek atuh teh bawa ka haji ka Rakudang aing teh subuh juga geran sare deui ieu teh sorban ge nyangkrek keneh di dieu teh jadi teu kade ge kuku lecek pamajikan endek naon beja kasihan tuh urusan ibadah urusan aing jeung Allah beuh enggak ada yang ngeunah telep jasa ngeunaheun kadang-kadang ngeunaheun jasa eta ngabohong ku hara eta pahara wah tah deuleu sorban ge nyangklek keneh pan di dieu jadi tah subuh teh langsung brek bae sare tah ieu cirina kos kieu oh atuh percaya bae pamajikanana mah ngan sering-sering teuing mah pamajikan ge kaget masa sih tah subuh cileuh gede amat ka aduh ieu yakin dengan keyakinan orang menuju Allah mantap dengan keyakinan perang lillahi kalimatillah mantap dengan keyakinan melaksanakan sesuatu dengan mantap yakin ya saya yakin Masya Allah oh ya. Supaya yakin mantapkan diri orang ke Allah ilmu nu asli-asli ke Allah mal kebal hirup di alam dunia jang naon boga mobil jang naon imah bagus ai isukna bakal ditinggalkeun urangna diproses ku Gusti Allah deureus nu halal-halal mah ieu lamun campur-campur nu kana itu tah hayang sadar datang ka dinya hese lain hese deh wes enak sekali tah ieu urang keur ngaji neangan ilmu yakin naik jadi ainul yakin naik jadi hakul yakin oh urang ngandelkeun ilmu teu yakin mah pingpan tapi ketika geus boga ilmu yakin rada deres ketika orang neruskeun tina ilmu yakin wari hayang datang ka ainul yakin hijab ku urang teh ngahoja di perangan aya cara-cara nah di ilmu tasawuf urang diberi anugerah ku Gusti Allah tek datang ka ainul yakin Masya Allah diberi lazat ibadah ngeunah lamun urang terus naikeun deui kana hakul yakin tak prosesna sebulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun wah di perangan sesuai jeung metodena datang urang ka hakul yakin Baitullah kadeuleu Lauhil mahfuz kadeuleu jelema anu datang kadeuleu antina leumpangna kiceupna kadeuleu blak ku Allah dikanyahokeun dikanya nyaho lamun urang geus datang ka hakul yakin lamun Syekh Nawawi jeung Habib Utsman keur carita Baitullah keur carita mimbar cek Habib Utsman ka dieu cek Syekh Nawawi kurang ka dieu kurang iblak ribut Syekh Nawawi seri bae kulantaran ribut nyaritakeun palak ku Syekh Nawawi diajak ka masjid ka mimbar tek we tepak doang mimbar plek di Baitullah ka Habib Utsman ka dieu masyaallah langsung ditangkap kadirian Baitullah lamun Mbah Bolong di situ pan di Surabaya teh eta ge sarua kapan di bolongan mimbar lantaran ribut mimbar ribut kotok-kotok jeung kiai di bolongan ku Mbah Bolong seta bolongan diintip Baitullah kadeuleu di bolongan make peso doang kadeuleu Baitullah ya Allah bener ya kurang kade dibenerkeun deui wallahu a'lam bissawab